ibu, bapak-bapak nyeruntik yuk. Romo lebakannya ayo. Aduh, mungkin reh nu nyuntik. Apain kudu ganti profesi bae nya? Kudu kumaha deui nya ieu. Ilmu ngahodem geus loba nu nyahoeun ayeuna. Nah, kayak bahan yo. Boga ide aing yo. Ganti ku ilmuna yo, ilmu serit ayeuna mah yo. Daripada aing ngeuba bawaan balik. Bahan geus komplit yo. Tinggal neangan warung yo. Warung saya kok yang jadi korban yo. Semangat! Untuk ingat. Yalah kuing pajar bibir doang ngait. Untungnya nancep. Suwe. Papa kunaon sih make pakaian kos gitu? Emang kunaon, Mom? Papa nyaho tadi jelema di tempat ulin yang serikeun papa kabeh. Wah, bener. Atuh bener, tanya beta ka pentil. Oh, padar. Enggak, ulah didengekeun eta mah jelema Nora, kabeh ge jelema Nora. Urang kan jelema kaya, ningrat. Atau emang ningrat mah kieu dangdana ge. Ningrat gitu-gitu amat, Pak. Teriak-teriak kedengaran. Ayo nang sih ulan. Orang ngintip heula yuk. Lamun aya mangsa orang langsung bae nyanyi. Ayo. Teriak. Sungut sih baparep kotok. Tadi ngariung teu kabagian lo kotok. Kabagian parabda doang. Dia akan banget teriak mah. Ih, corok sih ya. Ya beuki. Ih, aing mah. Tuh aing mangsa tuh. Ayo, ning ayo yuk. Tarik sih. Semangkuk. Aku nggak mau dikala aku dimalu. Saja kepada orang tuaku. Dong. Matur, sieun aya ondel-ondel. Siapa bagi sawah naik ka lembur-lembur sia anak aing sieunan ya. Taki-aki ngarekan urang. Teriak. Ngarekan habuk. Hoi, wah lo. Ternyata si mah galak jasa ngarekan batur kota lompatan gitu. Aing kesel atuh lan. Ayo urang nek ngamen ka mana deui ieu? Di stasiun Rehe. Di bandara Rehe. Arak menang pelanggan kudu dicarekan dina. Apa urang ieu bae? Amin ka imah yuk. Imah yuk. Orang jual diri. Nah, aku. Geus, mendingan orang ngamen bae. Nah, jual diri ge paling ge urang ngalaku 1.500. Ayolah, kudu ngarumasa orang mah jalan bencong kolot. Ayolah. Siang bencong apaan pria? Imah ya. Ayo, nyanyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Kami nak nyanyi yuk. Alah, orang nyanyi ya. Ayo. Tarik sis. Semangkuk. Aku tak mau dikala aku dimadu. Aduh, gandengan bae. Jangan dah dong. Teh aing teh nyeri huntu.
moro-moro diberi duit di orang amel. Ada disiram. Oh iya. Aduh. Oh, harga diri nah acan orang. Kumaha dia mah kapok orang jadi bencong, mending jadi banci. Heh, cari cing dia bes ya. Lain gak marabur ka ditu. Hai disiram di kucek panas. Woi, Cis. Bari ngopi atuh mainan. Boleh. Mang, kopi hiji, Mang. Romana setengah. Rotina 3. Oke. Wih, ieu ka dieu. Eta tah pae, modar. Tah, eta pae eta. Bantuan aing. Wah, mundur Nora. Amin aja. Boy. Ya aing nyari lo. Wah, kok rame di warung ya. Loba mangsa. Untung geus boga ilmu anyar ya, ilmu serit. Dio. Hei, Ler. Gero. Larlor. Makan tipu ya nama. Ih. Pae hiji, pae hiji. Wah, loba barang piseriteun ya. Sia tah, sama teman tuan aing atuh aing ngelih bae. Game naon eta? Bagus bener. Serit atuh serit. Surat share itu kajil keur seru yo. Bantuan aing. Apaan sing barabu? Yah, elah aing mah gagal pantulah. Tah belare. Gagal tap. Tanggungan teh boy. Aing teh itu bae. Main sorangan gitu. Ah, siap. Aing bae kan itu. Ah. Empat sia sih teman tuan. Sorangan-sorangan gitu main ah. Posisi kamu. Kopi aing kan datang. Dot, mana kopi? Ti tadi karak menteng langsung geus dianterkeun ku aing. Ai, ai di mana sih? Oh, di mana sih? Yo, ti tadi geus disuna di dieu jeung rokona jeung kopi. Di dieu. Atuh eta jeuleuh aya eueuh. Ulah korupsi bae. Legit ka mananya? Ini ku si Om. Oh, berarti tadinya nanya nu ngomong serit-serit teh ya. Biabe. Geus boga ilmu anyar di bae tah si Om. Keur ieu hodam, ayeuna share it. Ki carana mah aing bisa misbar di bae warung.